yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadu ka para keluargana, para sahabatna serta ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pangosan anu mulia, alhamdulillah dina dangatan ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji anu mudah-mudahan ngajina urang, belajarna urang dipasihan kemudahan kagampangan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mana hancana masih kene dina surat Al-Mulk ayeuna ngawitan dina ayat anu ka-23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Mangga urang kawitan nawaina taqarruban ila Allah bitilawatil Qur'an. Allahumma bahlana hikmatan wa amshil alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Allahumma rahamna bil Qur'an tingali hurufna pondok-pondok lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lamun aya lam pae ulah dipantulkeun bacana ulah qul hu ditahan lamna jiga alhamdu ulah alhamdu ulah ya pantulana qul hu ha he gede huwallazi aya ya pae kareupna ngarepan alif anu bisa kalimat eta ngaranna mad jaismun fasil anun pae ngarepan huruf shin eta ngaranna ikhfa shin gede asya'akum mim pae ngarepan huruf waw ulah dibacana jika kieu asya'akum ulah tapi bacana langsung asya'akum wa narana idhar syafawi asya'akum wa ja'ala lakum alif lam narana alif lam syamsiyah lakumus sam'a ain lakumus sam'a wal qala patulkeun macana wal absar warga panjangkeun mata bae ing rana wal absar wal afidah eureun didinya waqaf eureun didinya lawih utama qali iya pae dua harkat mata bae ngarana qali lam tanwin pa tangarapan huruf mim tangarana idgham bihunna ma dua harkat mata bae tash shin gede tash urun mad akhir lis sukun qul huwallazi saru wa zi dua harkat mata bae sehingga di luhur zal gede zara'akum fil ar dibaca kandel tab ngaranna fil ardi wa ilaihi tuhsyarun mad akhir sukun
wa yaqul wa harkat mata baik lu sarwa mata baik wa yaquluna mata dua harkat sarwa mata baik kene ha sarwa dua harkat ha dal wa ain wa lu ing nun pai harapan huruf ka pangarana ing kum nun pai harapan huruf te ikhfa sarwa ngarana an anu ing ma ikhfa najro ing ngarana ikhfa tabaud atau abad lamun kum ma ikhfa dekat atau taqarrub ing kuntum dua harkat mata baik shodiqin mad arid lis sukun bisa dua bisa opat yang bisa genapan panjangna ta eta tadi panjang pondokna ayeuna urang kana tafsirana kana artina kana terjemahna wallahu a'lamu bi muradi bidzalik qul huwallazi ansha'akum cek Allah kul ucapakeun ya Muhammad huwa utai Allah iku kang wis nganaakeun Allah ing sira kabeh ae aujadakum ija dan badi antaga sawis nganakan Allah ing sira kabeh kalawan anak kang aheng jak Allah marentaka Nabi Muhammad jak Allah Muhammad bejakeun ka ditu ka jalma-jalma ari Allah teh nyaeta tos ngajadikeun tos ngayakeun Allah ka aranjeun aujadakum ijadan badian ayana kayaan anu aheng anu sempurna anu gagah anu hebat kumaha hebat nalanya ciptaan Allah model urang kuari ditingali lamun urang dipikir-pikir eta lamun nanya ka dokter jumlah saraf nu aya di urang kurang lebih aya 100 miliar kumaha tanya nanya beh di pabulit kalau bana cari gede dia dina sok bedi itu orang itu kenapa kita bisa komenyeun jumlah mata orang model kieu nya orang hayang muka hayang nutup nyen robot bagi sampai ke kari itu arese walaupun kuari rame cenah ain mode AI tetep bae hese daya anu bisa ngabandingan oleh karena itu orang diciptakeun teh ija dan badian dengan keayaan anu aheng makana diantawisna orang tos diciptakeun dengan sangat-sangat sempurna lamun kira-kira orang ngarobah karena ciptaan Allah eta haram atawa ngasupkeun sesuatu anu kira-kira tujuanna teu endah eta anu haram hukum jeung tasawuf karena orang tos diciptakeun age dengan sangat badian dengan sangat aheng dengan sangat sempurna kecuali mun aya sakit madarat lain deui tah encan bentuk mata bentuk culing geus pokona mah kurang lah ti luhur sampai ka handap ya kurangnya diperhatikeun ya urang gaduh mata gitu terus wa ja'ala lakum sam'a lan wis ngaradikeun Allah kadue sira kabeh ing pangdenge jeung deui Allah geus nyiptakeun karajen kabeh kana ceulik litasma'u bihil ayatil qur'aniyah supaya pada ngadarenge aranjeun kabeh make eta ceulik ngadenge naon ngadenge kana ayat Al-Qur'an